paling utama. Tong poho kana. Udut. Ayah Teh Ade Astrid hari ini ya. Teh Ade Astrid ternyata ada hari ini hadir ya. Oh, Kang Rustina nuju istirahat lah. Ya istirahat anu ka-2 berarti. Karena kan kita mulainya dari adzan duhur, sekarang ada nasar. Edan anjir. Lain majarkeun teh ame teh katingal sedih jelema ka Kecamatan Hideung teh. Urut kabogohna ieu panganten. Kabar resep ya. Kok karep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kakak Nugraha. Jadi hari ini kita bergiat di kawasan Panyerapan, Kabupaten Bandung ya. Masih menghibur di acara pernikahan. Tentunya masih bersama Studio Pusang Rizky Oya Perkasa. Cuman di hari ini kita naiknya di setelah ada duhur, karena kan tadi ada kegiatan upacara adat dulu, jadi kita baru naik sekarang. Lagi prepare, ada Ariel Gabot, Naruto. Yo ya, ayah si naon itu teh? Si ada naon itu teh naon? Asep naon itu teh? Asep kodok kunaon sih? Tinggal di juga kodok. Anjir gawa sih ya. Edan ieu. Jadi buat subscriber yang pernah nonton yang ada di video Asep kodok, poe ayeuna mah beda euy tinggal di penampilanna. Harga outfit harganya siapa sih ya? Kacamata Edan belum bah. Ternyata iyo gitu orang teh, cek orang teh. Karena ayeuna mah beda, lebaran ayeuna, lebaran kamari mah gaya. Kudu diedankeun. Kata-kata yang poeana naon? Kata-kata poe ayeuna mah cing sukses selalu. Kitu we hungkul. Geus moal namahan deui. Moal, pamana ka rungkad. Rungkad kunaon sih? Panganten dikawin ke batur. Kan karena ge pangantenan atuh. Moal balik. Sep, ngomong tah jeleungan aing. Suasana di acara pernikahan luar biasa cukup ya. Lagi prepare ini ada Conor, Kecoy, Conor. Sedih kunaon mah, sedih kunaon? Ngali panganten. Hah? Ngali panganten. Emang kunaon panganten? Udah urut ka Bogor. Hah? Urut ka Bogor. Urut ka Bogor gitu aslina? Oh. Bohong. Oh, Aslina. Rek dari unggul enak dibajakan. Lah sok pangaya salakina wani gelut. Anjir. Jeung ayeuna teh aya maneh tujuan datang ngadek naon atuh? Aing kacak-kacak penganten. Mentong atuh aya maneh piomongeun yang ditabak ku Satpol PP. Balan aing ngumpul saku PP. Balan aing ngumpul. Gehel anjir. Selang gaya kicep maneh ya. Tujuan ka dieu nganjurkan di acara. Wah. Bahaya kieu cek cara nama tuh. Tuh. Keri papak tingali. Tempo atuh. Sedih. Tempo atau tempo? Sedih. Nah, can datang dah. Eueuh. Pak. Bener. Edan anjir. Lain majarkeun teh ame teh katingal sedih jelema ka Kecamatan Hideung teh. Urut kabogohna ieu panganten. Kabar resep ya. Kok karep. Sep. Karep atuh. Naruto. Priwe anak apa? Naruto. Ya, siki aginang acarane Angres Dioyak. Ajak kalian nonton YouTube channel Res Dioyak Percussion. Ajak kalian di-subscribe. Oh, udah channel Res Dioyak ya? Channelnya siapa gitu? Naruto. Ya. Ngomong tak jelengan aing. Jadi kita sekarang mau mulai dulu karena udah waktunya ya. Mudah-mudahan munut lancar, sehat, selamat, dikawit juga kareng kena.
Karena azan juga udah lewat, jadi kita langsung gaskeun ngehibur besar. Om beres om? Beres. Wih, teras kemana? Teras kemana? Enak wih, Langsung mulang ya? Wah mantap. Siap, sukses Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Purung mulai ya, cerot. Sing semangat tinggi. Bismillah heula tong heula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahkeun. Cing selamat, cing lancar. Pikawit dugi kareng cek. Amin.
berarti ini suasana pertengahan di mana waktunya sudah mau menjelang ada nasyar ya. Kita udah berjalan 1,5 jam, hampir mau 2 jam. Dari jam 12:30 tadi mulai kita. Ini ada lagu Buy Jadi Permadani. Jangan lupa bahagia. Anu paling utama. Tong poho kana udut. Istirahat coy, istirahat ada nasar heula ya. Istirahat heula. Teh Ayu istirahat. Iya guys. Itu tinggali pen Teh Ayu hungkul. Nek di Pararoto. Nggak anu ngantri di foto tinggali. Ibu asarlah coy, asarlah. Asarlah kalem. Nanti setelah asar nanti kita lanjut lagi tentunya masih bersama Studio Pusang Rusdi Oya Prakasa. Bang Ardi poe ayeuna autis teh. Ting loba ting naon udut jeung udut. Weh ternyata ayah Teh Ade Astrid hari ini ya. Teh Ade Astrid ternyata ada hari ini hadir ya. Oh, Kang Rustina nuju istirahat lah. Ya istirahat anu ka 2 berarti. Karena kan kita mulainya dari adzan duhur, sekarang ada nasar. Nggak baso heula tuh. Jadi Kang Rustina mah baso lagi 2 mangkok. Teu cukup hiji dah. Mun hiji teh mejar kan kurang keneh gitu. 2 mangkok gitu.